Mun teu sieun mah urang teh mau di Pareuman. Tajuk itu. Naon itu Pareuman? Oh iya. Sia mah udah gagabah tuh udah bebal. Di mana eta? Lah. Aduh. Heuh ngeunah. Yuh, kadang di sini ngalap aja. Oh, ketan. Ah, di dia mah euy ngeunah ya. Ngaremplong kieu euy. Nu mana geus diedit eta? Acan. Siap. Dulu lah ya. Mana di sinarian menang rokok tiga di mana? Oh, pada buka milik we, mau dia rada ngeunah saeutik mah. Aing ieu mah getek arti koro euy. Moal atuh. Alah, ieu euy mamangna euy. Anjir. Dulu itu eta nu moal motor. Anjir, sakitu sisi itu aing mah uyuhan. Oh, sia, gebrus goblok. Gebrus anjing. Tarik-tarik teuing. Ka dieu ya, ka dieu uang heuyakeun euy. Anjing goblok. Orang goblok. Goblok orang sia. Orang kaen ku aing sia teureun. Sok ku aing deuleukeun. Kang hampura Kang, teka tempo. Hampura kaen sia babad. Sia teh da nyapan jalan detik ieu. Mun paciwa pisan motor teh sia tarik-tarik teuing kaen. Dia eta banget aing mun curumut kieu. Goblok sugan sia teh. Lain kitu Kang, dina ereking mah kudu tarik mawana, lamun teu tarik mah ngeunaheun. Sia nu ngeunaheun kehead, aing nu teu ngeunah mah deuleuh banget aing curumut kieu babad. Kudu bermasalahkeun ayeuna mah. Lain masalah permasalahkeun eta. Lah, lain masalah nu kieu mah kade maksudna hati-hati. Yo, bisa cilaka lah di dieu mah gitu. Kamu bisa aya budakan. Lamun cilaka tarik teuing cibret. Cet. Gitu kan anger di dinya nu. Carecel barocel gitu. Tapi bae orang di dieu tarikan gitu. Tarikon. Gitu. Nya sok wae. Bae, beutkeun bae Jung. Heeh, tarikan kan kade we kudu bisi. Anu nyarekan ge moal anu nyarekan ieu urang mah nya. Bejakeun saya opi kleutak di dieu. Moal anu nyarekan urang mun liwat berebet gitu moal. Teuing ai belah ditu mah gitu. Moal bejakeun we ngalain opi kleutak sih kayak kemana. Sok bejakeun. Kitu atuh mah. Ya. Sok. Lah kitu we hampura ya Bang ya. Hati-hati nya. Jung, aing Jung. Ma eleh ku duit teh. Ai sia kitu teh butuh duit kan? Butuh urang keur. Nyantekeun. Ye, aya engke ka mana ka bagan yo. Yo geus ulah sok eta jangan udud lah mana mah. Sok. Yo budak keneh ieu cicing sakeun. Aya deui kitu nya. Ya heueuh aing meusing 5 deui ku aing ditampung nu kitu mah heukeun we antep. Nyungsem anjing ku kana situ lah. Aduh, geuning di portal him. Mah itu isan mortal. Sahan mortalna ieu. Kira-kira jalan ke di portal. Kos nu edan jalan leutik di portal geuning. Teu kira-kira mah teh. Kala. Kapan? Segera ya. Itu si gowalak. Sugan aredan budak teh. Mun ceuk aing masa kalian aing ngarek ngaliwat engkeun lah. Kunyuk dasar aing mah. Keur haresenana teh ceuk aing mah make. Aing geus ngaliwat. Aing kamalinaan goblok pisan barudak teh. Mun ceuk aing benerkeun aing heula ngaliwat. Engke. Aing heueuh. Dasar pi mamalaeun. Dasar baludak balulung. Ku aing rasakeun sia mun aya engke tukangeun aing balik deui ka dieu. Digawean ku aing kunyukna teh. Wah, aya budak itu deui ku aing awas ya deuleukeun rasakeun sia kunyuk. Ku aing deuleukeun sia. Tah dulu agi-agi. Anjir. Cai buka sakalian kalau ka ditutupkeun deui. Teu cager sugan. Enggak, Mang. Enggak sekalian bukakan. Kalau ka ditutupan deui. Kayak sia lah. Teu cager agi-agi teh kumaha ya? Udah ge. Tutupan deui. Cong udah ge. Aduh, anak kaki 7 mulun. Anjir. Goblok eta barudak garewa sugan. Aduh, anjing aing nepi ka kieuna. Nista aing mah eta barudak awas ku aing sia. Mun kapangi dipocel ku aing telihna.
Pik. Hah? Awe nulis dulu Pik. Mana? Oke. Si Aki. Oh, buta. Berarti kamu ya? Buat orang sembarangan. Bukan nih. Ini. Tidak. Lain ih. Tane. Mana? Tidak. Lain. Didinya. Lain. Kamu bukan. Oh, aduh, Aki edan. Oh, ini namanya teh. Kebeneran, Ya, Pik, bantuan aing nurunkeun rakit euy jeung isu. Berat najis ah. Mau ngapar ku tiluan ieu. Mau urang mah. Masuk buru. Ayo, bantuan atuh sia teh. Ayo ibadah ngayangan ya. Ibadah ka aing atuh sia teh. Aing berat aing capek yo, geus lolodok aing ieu. Seburu ayo. Ayo. Mana tuh rakitna? Masuk. Tah yo rakit yo. Hah, da batur-batur ge nanti nyariun rakit atuh. Lah, ame ngareuna we ngaheurapna. Sok buru ah. Apaan pisan aing mah. Sok buru. Tuh sia dihareup tuh, da Buru berat. aing setengah yo. Sok. Sok adi topik. Oh, oke, tadi kita harus. Coba kita euy berat aya teh. Ciku aing digawean sia kae aing digejeburkeun. Sok buru atuh, angkat tak kebanyakan satu detik. Itu Kang. Buru topik. Oh, buru ieu. Buru. Aduh. Pik. Hop, kaola. Goblok anjing teh naon dirasa. Tadi dihop. Oh, dia hop kalau didorong wae goblok juga. Hati-hati. Kolot di karbit goblok anjing ngejailan wae kayak teh. Anjing. Hampura euy, apaan aing teh karijat ya cokorna. Atuh udah pada bisa gitu gawir pisan tuh. Oh, hampura we hampuranya. Montong ngamak aja ah. Ampura kayak sia goblok. Aing kunculukan beri kayu beri lah. Beri. Anjing, kalau kamu marah-marah goblok. Goblok sia anjing. Bos. Euy. Heeh, uang sekalian we beja urang rek nyen warung dia. Heeh, sok atuh mumpung aya jalan mainnya. Heeh, ayo. Atuh yuk. Assalamualaikum. Tujuh naranya lah. Pak Guru, aduh, damang Pak Guru. Alhamdulillah ya. Kamaraneun Pik. Lah, abi teh ieu sakantenan aya Pak Guru di dieu ya. Bade nyuhunkeun izin bade ngadama warung di dieu kanggo anjing minggu ya. Hiburan. Heula da kudu badami heula meureun, lain urang ieu teh. Lah, atuh Nu masyarakat piraku kitu tah. Piraku abi mah teu bisa nyeun warung di dieu gitu Pak Guru. Oke, tong badami heula nya. Mohon, mangga. Kek si Opi ujug-ujug nyenget rokok. Gobloknya teu sopan pisan. Ah, atuh aing ek ngiluan deui. Nebeng di udud aing mah. Atuh geseran Pik aing ge hayang diuk Pik. Sok. Ya Pak Gowo ek ira atuh ya digebregeunana. Besok Minggu. Minggu. Heeh. Oh, minggu ayeuna Pak Gowo. Tanggal 3. Oh, rame geura pasti Pak Gowo ya. Wah, rame ieu Kapan mah. urang we kieu keur minta izin jang nyeun warung wa. Oh, ek ngan warung yang naon mana Pik? Nah, beuta teh da meureunna aya nu ngagobrek teh nu ngaheurap, nu nyair, anu ngobeng beureun lobaan. Piraku teh jarajan ka urang mah da 13 ka peundeut. Kumaha lamun marakal eta zamanna. Gah, buat moal. Ek dicaram ku abi. Buka ya. Sok, siap, mohon. Ya, ayo tuh Pik ah. Hah? Semenang udud ieu. Eta udah dirinya. Heeh. 13 ka peundeut. Ayo geus ayo. Ayo. Ayo Pak Gowo ah. Ku mah manganya. Mohon. Duh, barudak was ditawaran hanteu rokok aing beak, dasar budak garelo.